Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sataacan dilajeng kana hanca kajian kitab Sapina simkuring nyuhunkeun diapunten kasadayana para subscriber di mana wae ayana mergi neme wengi ayeuna tiasa neraskeun kana hanca kumargi aya beberapa kendala beberapa halangan biasa kasibukannya mawi kitu ayeuna neme tiasa ngalajengkeun kana ieu kajian Sapina. Salajengna faslun al-amwalu allati talzamu bihi zakat. Al-amwalu tawi pira-pira harta allati talzamu kang wajib biha ing dalam allati apa zakatu zakat iku sitatu anwa'in enam pira-pira warna. An-na'amu sawiji ingon-ingon wan naqdani lan emas perak. Jadi ya pasal bade ngabahas perkara nu diwajibkeun zakat. Pirang-pirang ayeuna harta nu diwajibkeun zakat. Harta-harta anu wajib di zakatan teh aya genep macam. Ahadua anamu kahijina anaamu ingon-ingon bipatil ain wa qatus kanu ismu jamin la wahidalahu min labdihi. Kadang sok disukunkeun ngan atamaknana disukunkeun mah nyata anakmu ismu jamin isim jama anu taya mufrad tina lapadna. Kadang dimudakarkeun kadang dimunaskeun. Wahia ari naam anu termasuk kana wajib zakat teh ibil naon ibil teh onta bakorul arab sapi arab wal jawamis ayeuna kebo nya muning wagonamun kambing mah termasuk ayeuna eme sareng doma. Tajibu zakatu piha bisuruti arbaatin. Wajib zakat dina ingon-ingon teh bisuruti arbaatin ku syarat nu opat. Aya opat syaratna. Al awalu kaunuhana aman. Kahiji syaratna eta naon ingon-ingon teh kuduna aman jenis anu tadi disebut di luhur nyata onta, sapi Arab, kebo jeung kambing. Pala zakat tapi goiriha minal hayawanati teu aya wajib zakat. Teu wajib zakat selain tinu tadi dicaritakeun. Minal hayawanati kahoilin. Saperti ayeuna kuda. Sanajan seueur kudana teu wajib zakat. Warokikin abid wa mutawalidin baina zakwa anu lahir antara hewan-hewan nu dijakatan jeung anu teu dijakatan. Wa goirihi. Wasani kaunuhan nisoban syarat kadua eta ingon-ingon teh kudu dugi kana nisobna. Itunya diantawisna awal nisob sapi non onta homsun 5 gaduh sapi 5. Tuhnya sabaraha hiji di jakatanana papikuli homsin ila istrina ti 5 duwi ka 10 kaluarkeun hiji. Naon sanes hiji onta tapi hiji satun me atawa doma kaluarkeun. Wal dakaron sanajan lalakina. Kitu cenah diantawisna eta. Gitu wa waluha pi bakorin salasuna dina awal nisob dina sapi mah 30. Papikuli salasina tabiun lahu sanatun. Dina setiap 30 kaluarkeun sapi tabe. Naon sapi tabe teh? Lahu sanatun sapi anu umur 1 tahun. Ya, ngaranna sapi tabe. Papikuli arba'ina musanatun laha sanatani. Setiap boga 40 ya, setiap boga sapi 40 mana teh kaluarkeun sapi musanah nyata sapi umur 2 tahun eta mah zakatna. Wa walu hapi gonamin arbauna papiha satun awalna nisob ayeuna gonam ya me atau doma arbauna 40 papiha satun kaluarkeun hiji doma atau me. Wa pi miati wa ihda wa isrina satani gaduh ayeuna doma 120 hiji satani wajib kaluarkeun 2 doma gitu.
Nah, syarat katilu wasal sumudil hauli fi milkihi liwat haul tos ayeuna tepung tahun dimulai miara tos aya sataun tah eta wajib dijakatan bari milik fi milkihi milik manehna nu miara lain ayeuna usaha gitunya warobiu isamatu malikin laha kulal haul nu kaopatna isamatu malikin laha kulal haul nya diabur eta sasatoan teh diabur nya laha kulal haul dina setiap ayeuna haul setiap tahun di tara di paraban lakin lau ala paha qadron ta'isu bidunihi bila dororin bayinin walam yaksid bihi qat'a saumin lam yadurro tetapi lamun eta sato di paraban saukuran ayeuna hirup tanpa ayeuna diabur nya bila dororin tan madorot anu jelas lam yaduro jawabna maka teu madorot gitunya. Jadi syarat kaopat ayeuna diabur sasatoanana setiap haul itu cenanya eta syaratna aya opat wa nausani anak dani warna kadua anak dani teh emas perak ada habual pidah walau goro madrubaini sanajan masna berupa buleudan can dicitak can dibentuk kalung can dibentuk cincin wala zakat tapi dabin hatta yablugo isrina dinaron teu wajib zakat dina emas sehingga nyampe kana ukuran duit emas duit dinar 20 din biwazni makata bari ayeuna timbangan Mekah 20 dinar tahdidan yakinan wa dinar isa dinar tewa isnatani wa sabuna habata syairin aisa dinar teh nyaeta 72 siki gandrung beratna sadinar teh la kosro alaiha nu teu aya cangkangan. Jadi lamun dikonversi hasil ayeuna para ulama diantarana aya beberapa pendapatnya. Aya beberapa pendapat. Anu nyebutkeun ayeuna 75 gram, aya nu nyebutkeun 80 gram, aya nu nyebutkeun 84 gram nisab zakat emas teh. Kitu cenah. Sabaraha nu dikaluarkeunana tina ayeuna zakat emas atau perak 2% satengah tina 84 gram teh 2% satengah kaluarkeun zakatna kitu cenahnya sahalitnya 84 gram 2% satengah sabaraha mangga hitungnya nganggo kalkulatornya wanau salisu warna katiluna al muasyaratu wa hiya an nawabit as-samilatu lis-sajar warna katiluna nyaeta pepelakan anu ngawangku kana tangkal seperti tangkal korma tangkal anggur anu buahan tabuahna anu wajib dijakatan wazar'i jeung ayeuna kana tanam-tanaman pare kana ditu kacang sawit mah teu itunya wala zakat tapi syai'in teu wajib zakat dina sesuatu angin gitunya piru tobin wa inabin dina korma jeung anggur gitunya korma jeung anggur wajib dizakat wa masolaha lil aqtiyati minal hububi jeung perkara nu bisa dialap pakuatan tina sisikian tu geuningan matak sawit mah teu wajib dijakatan datara dialap pakuatan datara dipake dahar makanan pokok anu bisa jadi kekuatan kecuali tadi teh dua rupa nu sok di ayeuna zakatan teh korma jeung anggur walaupun ayeuna sawit bentuk tangkalna sarupa jeung korma tapi itu wajib dijakatan eta mah tuh geuning tadi teh wala zakat tapi sain ila piru tobin wa inabin teu wajib zakat tina ayeuna sesuatu perkara berupa ayeuna pepelakan kecuali anu tangkalan ya pepelakan anu ngabogaan tangkal kecuali korma jeung anggur
walaupun sawit sarupa dina tangkalna buahna mirip siga kitu ngan ai korma rarangheyan aya eta mah aya naon disebutna teh sawit mah mangaran lain rangheyan mangaran bentukna. Tuh wa ma salalil laqtiyati minal hububi jeung papelakan anu bisa dialap kakuatan tina sisikian kakumhin wasairin saperti gandum wasairin kacang sair waruzin beas wadasin kacang adas wadurotin jagong wahumusin aina kacang kadele itunya nyampe nisob maka wajib zakat wa bakila kacang bakila we alpol kacang pol teu aya di urang mah nya anu aya di urang mah pare wajib di zakatan anggur atawa mana ka dituna wasartu jubiha syarat wajibna ayeuna pepelakan tadi teh korma jeung sajabana jeung pare antablugom satausukin kudu nyampe kana 5 wasak tahdidan bari had anu pasti 5 wasak wahyar 5 wasak teh alpun wasitumi atiritlin 1600 kilo Baghdad itunya lamun di kilo ku kilo Baghdad 1600 kilo idil wasaku situna soan karena sawasak teh nyaeta 60 kulak 60 kulak pamajmul homsah maka kumpulan 5 wasak teh kali 60 so 60 kulak nyaeta 300 kali 5 wasak jadi 300 so 300 kulak Aisyah kulak teh arbaatu amdadin 4 mud itu 4 mud aina samudna teh sabaraha 3 gelasnya samudna teh 3 gelas berarti 4 kali 3 12 gelas sabaraha liter sabaraha 12 gelas teh 3 liter tuh nya jadi 3 liter talamun arek dirinci disimpulkeun mah kieu nya tadi teh 5 wasak dikali 60 kulak sama dengan 300 kulak nya 300 ai 300 kulak teh 3 liter 300 kulak teh sakulakna 3 300 kali 3 liter sabaraha lamun dikali aina liter 900 liter lamun di kilo 3 liter sabaraha 2 kilo satang berarti 300 kali 2 kilo satengah sama dengan 7 kintal satengah itunya jadi disimpulkeun tah 5 wasak teh 7 kintal satengah berupa beas bersih tina cangkang jadi lamun urang gaduh pare ayeuna di bumi ayeuna ukuran ayeuna 7 kintal satengah lamun dibeaskeun kumaha carana nyokot we sakarung giling tatina sakarung eta jadi sabaraha liter beas sakarung kilo heula misalna 50 kilo tina 50 kilo teh jadi sabaraha liter jadi sabaraha kilo beasna di kilo kalikeun we sabaraha karung urang boga pare oh geus nyampe ieu 7 kintal satengah lamun dibeaskeun teh pare urang teh berarti urang wajib ngaluarkeun zakatna sabaraha 10% gitunya keluarkan ku urang zakatna 10% tah eta zakat pepelakan wa naurabi wa walu tijaroh warna kaopat nanya eta harta ayeuna dagangan wa ya taklibul mali gitu taklibul mali teh taklibul mali teh ngabalikeun harta bil muawadat kalawan tutukeran ligor diribhi karena tujuan bati binyati tijarotin inda kuli tasarrufin kalawan niat dagang setiap ayeuna tasarrufna ngalaksanakeun eta pagawean dagang teh itunya eta ngaran tijaroh ngabulak balik harta
kudu tukeran duit urang belikan kana barang engke barang dijual deui ligor diribhi tujuanna ngalabat eta dagang mah kitu bari dibiniati tijarotin bari niat dagang deui anu disebut tijaroh mah niat dagang aya teh jelema anu ngajual barang tapi teu niat dagang kumaha contohnya seperti jalma menang warisan berupa harta dagangan berupa semen geusik gitunya asal laku we beres mau dagang deui gitu tah eta mah teu niat dagang gitu mah lain tijaroh eta mah berarti wal hasilu ana sarta wujubi zakatiha sitatun syarat wajib zakatna tijaroh teh aya genep ahaduha kaunul mali mamlukan bimuawadatin kasiroin kahijina kayan harta teh dipimilik bimuawadatin kalawan tutukeran gitunya harta dipimilik bimuawadatin kututukeran kasiroin seperti carana dibeli gitunya meuli ayeuna lamun material teh meuli semen meuli geusik meuli deui naon keramik jeung sajabana itunya sawan kana biarodin amnak din amdainin sarua wae arek ayeuna ku banda dibayarna ku benda atawa ku duit atawa ngutang itunya dihutang itunya halun amwajun arek ayeuna dibayar kontan arek ayeuna dianyukeun etanya pokona dipimilik ke kurang eta barang dagangan teh arek nganyuk da nganyuk dibayar-bayar keneh gitu gitunya kontan ku duit arek ku benda ditukeran sania syarat kadua wujudu niati tijaroh syarat kadua kudu aya niat dagang halal muawadati ketika ayeuna ngaganti nukeran eta barang teh kudu aya niat dagang meuli ayeuna barang eta teh kudu niat dagang lain niat ayeuna naon kitu ngalakukeun hungkul qad yaksidu bi tijarah wa qad yaksidu bi ghairuha fala budda min niyatin mumayyizatin gitunya kudu nuju kana tijarah fala budda min niyatin mumayyizatin maka mesti kudu aya niat nu beda wa lam yujaddid hafi kulli tasarrufin ba'da pirogi siro masalan biro silmali salisuha alla yaksida bil mali al qaniyata il imsak syarat katiluna ulah neja kana harta teh neja ditahan lil intifa tujuan dialap manfaat jadi lamun geus jadi duit teh ulah diteuneun gitu digolangkeun deui terus duit eta teh dibalanyakeun deui dijadikeun modal deui terus eta tijaroh namun tujuan arek diteuneun eta duit geus beres laku dagang arek diteuneun duitna teh in koto al haulu maka pegat haul ngulang deui gitu payah taju ila tajdi diniatin maka butuh kana nganyarkeun niat deui niat dagang deui lamun kitu mah cenanya syarat ka opatna mudi haulin min waktil milki kudu liwat ayeuna mangsa haul ti waktu mulai ngamilik eta harta dagangan syarat kalimana Allah yaruda jami amali tijaroh ulah dibalikeun deui sakabeh harta dagangan pi asnail haul dina tengah-tengah haul ila nakdin kana duit ulah di geus meuli urang teh barang dagangan tuluy ditukerkeun deui kana duit dijadikeun deui duit min jinsi maya kumbihi tina jenis anu dipake modal teh tadi wa waduna nisobin sedengkeun eta teh kurang tina nisob pain ruda ila dalika sumastara bihi silatan bikasrisin ay bidawatin litajarah ibtada hauluha lamun dijadikeun deui duit eta barang dagangan maka kembali deui haulna ngitung deui gitu sadisu syarat kagenepna antablugo qimatuhu akhirul haul nisoban syarat kagenepna kudu nyampe hargana eta barang dagangan akhir haul teh nyampe nisob audunahu wa ma'ahu mayuk malubihi jadi syarat kagenep kudu nyampe harta dagangan ila akhirul haul dina akhir haul teh kudu nepi kana nisob wajib zakat
wajibuha ay amalu tijarah rubu usri qimati urudi tijarah. Wajibna tina harta dagangan teh saperempat rubu usrin teh saperapat puluh nya. Jadi saperapat puluh teh sama dengan 2,5% gitu. Tina harta dagangan nu dikaluarkeunana teh. Jadi kambalina ngarujuna ka itu kana ayeuna wajib zakat emas, zakat dagangan mah. Gitunya. Diakurkeunana ka itu. Tina harta dagangan teh engke dihitung kaluarkeun wae saperapat per puluhnya. Sama dengan 2,5% gitu. Warikazu wanaul homis warna kalimana arikazu bikasri ro dapi nun jahiliyatun wahum man qoblal islam aybi sati salam. Rikaz teh nyaeta pependeman kaum jahiliyah samemeh datang Islam. Nyata samemeh man qoblal islam jalma anu ayana samemeh Islam samemeh diutusna Kangjeng Rasul. Gitu. Payasmulu malau kana dapinu min qaumi Musa wa Isa uguirihima ka Yusuf. Maka termasuk ayeuna nu nyimpen kana eta harta teh harta karunnya. Nyata ti kaum Nabi Musa saha ki korun matak nepi ka ayeuna urang manggih emas tina jero taneuh berupa kalung berupa cincin naon wae harta karun. Da harta korun teh kaum Nabi Musa. Atau kaum Nabi Isa atau kaum Nabi Yusuf. Ya. Tertimbun ku taneuh kapanggih wae ku urang. Nah, maka eta ge wajib dizakat. Wal wajibu fihi wajibna tu geuninganan in bal'ah teh ketang beda. Wal wajibu fihi wajibna tina rikaz harta pependeman ma in balagoni soban lamun nyampe kana nisab al humus saperlimana kaluarkeun tina harta pependeman harta karun. Pihalin yusorropu li ahli zakat. Pada hari tak keluarkan tenunggu haulnya rikaz mah. Terus dia tak sarupkeun ke ahli zakat ke asnaf nanu 8. Wanau sadis warna kagenepna alma dan barang tambang gitu. Wa huwa imadan tema kanun halaqallahu ta'ala fi dahaban. Tempat anu diciptakan ku Allah aya emasan. Na jero taneuh loba emas atau perak. Tanah maut atau tanah miliknya. Wajibu alaman istahraja dalika rubu usurihi. Maka wajib ka jalma nu ngaluarkeun eta barang tambang berupa emas perak teh kaluarkeun ayeuna 2% sadang halan harita keneh lamun nyampe kana nisab sarua jeung zakat emas perak gitu cenanya. Tah ieu cenanya paslun yajibu shaum Ramadan wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.